cem-ceman kembang wakil ligar wangi arum cem-ceman kembang wakil disiram dedeh kaheman ibu iwaris nami anak galung setra Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi dulur-dulur simkuring anu teu setia mikar ustur mikasono kana carios-carios Sunda pidangan andang SR Gayuda Channel wilujeng patepang deui sareng simkuring dina raraga neraskeun hanca carios anu katunda dinten kamari nyaeta carios nyambung anu judulna Nyupang, carios misteri anu nyarioskeun munjung muja kasiluman. Kalayan dina waktos ieu teh parantos dugi kana bagian ka-8 karyana Andang S. Argayuda. Kamari dina bagian ka-7 nyarioskeun kajantenan kanyi komohnya anu kacepet di kolong dipan kolong ranjang pikasir nungkul atau dasar darmaji tah kumaha kalajenganana mangga urang carioskeun dina bagian ka-8 namung satu acana simkuring saja ngahaturkeun nuhun ka para wargi anu saramieu parantos ngiring ngarojong ku komentar-komentarna nya diantawisna ke Ibu Esther Adelaide atur nuhun kana kontribusina atuh ka Neng Enji di Pandeglang atuh katiluna ka Bu Heni oge di Pandeglang saterasna ka Eli Hatman ya orang Cianjur tapi nuju di Mekah ka Wiwin anu aya di Taiwan sangka Isuliani nu aya di Riyadh Arab Saudi oge ka Mamah Andri anu aya di Dubai saterasna ka Mariana Channel ka Setia Tangerang ka Ruslan ka Lilik Agustin oge ka Dedi Mulyana nu di Toraja teu hilap ka Ade Sukarna atur nuhun kana kasatiaan anu salamieu oleh maparin kontribusina ku komentar-komentarna mugia salawasna salira sadayana setu oleh aya dina kawilujengan aya dina lindungan Gusti Allah Subhanahu wa taala atur nuhun ka sadayana mangga ieu carios Nyupang bagian ka-8 urang kawitanan wilujeng ngadangukeun pun awitu astu nama sidam mugia salira salawasna aya dina kamuliaan. Darmaji najan keung maksakeun murupanto hareup maksudna bisi poho deui teu dikunci tapi barang nepi panto nama anger pageuh laju panto teh dibuka kuncina ku Darmaji saterusna manehna ngelol tina lawang barang kitu breh dina teras aya nu ngabedegah hujanan tapi teu pati teges saha-sahana sabab alam keur poek alatan hujan anu ngagebret Gurinyai ujug-ujug aya kilat breh atuh anu keur ngabodega teh katemong eses ku panempona Darmaji
anu ngabadega teh geuning tangtungan saurang lalaki kolot, awakna sembada, kumisna baplang sangadulang, kalian make papakean siga jawara, sirahna diiket barang bang semplak, dina cangkengna ngagaplek bedog koplak. Saha anjeun? Darmaji tumanya bari Arab eup manehna kasimak kuno keur ngabadega di hareupeun lawang. Darmaji, kula utusan eyang ngabejaan ka anjeun yen wadal anu disebakeun ku anjeun jang embah teh gagal sabab aya anu nulungan. Lamun tahun hareup gagal deui mangka kula warga anjeun bakal aya anu dicokot ku embah. Eta anu ngabadege bari hujanan teh horeng utusan embah. Maksudna ngabejaan ka Darmaji yen wadal anu ngaranna kenoh gagal. Darmaji ukur bisa ngucap sakitu. Pipikiran ngadak pagaliwota ku rupa-rupa kabingbang. Nya gagal. Sanggeus ngomong kitu utusan mah teh langsung hiles bareng jeung ngajelgerna sora gelap. Anehna teh sanggeus anu ngaku utusan Mbah ngaleungit, alam ngadadak cangra deui. Bulan nu tadi nyumput buni dina belegbegna mega hideung, ebreh deui nembongkeun cahyana anu sinangling. Bentang-bentang berenang deui, angin peuting humilir lirih secara sasari, teu ngagelebug deui siga tadi. Darmaji nutupkeun deui panto. Laju ngadon ngalungsar dina kursi. Pipikiranna ngacacangkeun wanggang. Nyipta-nyipta kajadian anu baris ka sorang. Manehna teh urut kaleungitan bapana oge can bisa mapohokeun. Komo lamun aya di kulawargana anu dicokot ku embah. Darmaji teh kapidangdung. Hate leutikna boga rasa kaduhung make tigebrus kana kamusrikan. Tapi sabagian nafsu angkarana anu nyayang dina pikirna keukeuh motah sangkan hirupna leuwih beunghar, leuwih jembar, leuwih jugala ku harta banda. Darmaji anu satadina jalma miskin kiwari ngaberung dina kasarakahan, tunggul dirarud, catang dirumpak. Padahal setiap manusia diuji ku dua perkara. Kahiji ku kamalaratan, ku kasangsaraan, anu nyababkeun manusia jadi soledat kana ngarasula. Nu antukna mun teu bunuh diri nya lumpat kana kamusrikan. Anu kadua, manusia diuji ku harta banda anu ngaleuyak, ku pangkat jeung derajat anu luhur, anu antukna eta jalma keuntupan asa aing, adigung, ujung-ujungna jadi jalma berwit. Padahal lamun urang lulus tina eta ujian, mangke hiji waktu urang bakal aya dina kamuliaan, bari lubak libuk ku harta banda. Kamusrikan ku jalan munjung muja kasiluman, ukur jadi abdina iblis laknatullah. Moal panggih jeung kamuliaan, boh di dunya komo deui di akhirat. Dunya barana ukur sasampiran, pangkat jeung derajat ukur sasampiran. Hiji waktu lamun urang geus aya di alam anu poek peteng, harta banda urang jeung pangkat derajat urang bakal jadi bang baluh ka urang, bakal ngagebruskeun diri kana siksa anu taya eureuna. Tapi Darmaji geus ilang kadali kana diri, geus poho ka temah wadi, lali ka Purwadaksi. Pangaruh iblis leuwih rongkah batan akal pikirna, katakwaan kan agamana, keimanan ka pangeranana
ukur pas-pasan. Darmaji geus jauh lunta ninggalkeun kahirupan anu sumberah diri ka kersaning Gusti Allah. Manehna leuwih milih sujud sembah ka embah anu jadi usung esangna iblis. Jiga harita sanggeus manghibeja ti utusan embah yen wadalna gagal, Darmaji mikir kumaha carana sangkan bisa manggihan gantina. Sabab lamun teu kitu kulawargana bakal nungtut dicokotan ku embah. Lah nah bingung-bingung teuing. Pan aing teh boga loba pagawe. Rek nyebakeun pagawe surum wae lah nu mana wae kumaha embah. Darmaji jadi kapikiran rek ngawadalkeun anu garawe di showroom. Da awewe aya lalaki oge aya. Sanggeus hatena gilik rek ngawadalkeun pagawean anu di showroom, Darmaji pipikiranana tenang deui. Gali deui siga tadi. Carana mah cenah Darmaji rek ngawowoy ti ayeuna ka jalma anu rek disebageunana. Rek dibageuran heula supaya teu curigaeun. Kitu ceuk anu aya dina pikirna Darmaji. Geus teu aya di rasa kamanusiaan ka sesama. Nu penting urusan manehna jeung sesembahanana bisa lumangsung kalayan lancar. Poe isukna basa pamajikanana keur ka pasar torojol nyi komoh nyampeurkeun ka manehna. Paromana siga anu keur bingung, panona siga anu tas ceurik ka ciri barintit. Aya naon nyai bet ngadadak alum ngungun siga kitu diseuk-seukan tak kudunungan awewe. Darmaji langsung tumanya bangun heran. Tara biasana nyi komoh boga semu anu kitu. Sabab sapopoena oge nyi komoh mah teu waleh hegar alus pamulu. Kang Darmaji, abdi tos 2 minggu telat. Nyi komoh cumarita bari ngeluk alum, paromana siga anu bingbang. Telat naon nyai? Maksudna pedah can mulang ka lembur. Darmaji teu ngartieun siga anu telmi. Disangkana mah telat can mulang ka lemburna. Ih ari akang, telat sasih Kang. Sasih ieu abdi teu kasareseban tos telat 2 minggu. Akhirna nyi komoh teh kedalisan anu mata kahartieun ku Darmaji. Manehna teh geus telat 2 minggu teu head. Uleuh boa-boa nyai. Darmaji maneh ngarenjag. Teu head mah artina nyi komoh teh ngandung. Sumuhun Kang, kumaha tuh abdi? Pami akang moal tanggung jawab mah bade bunuh wae, bade bunuh diri wae lah di dieu. Nyi komoh kacida bingungeunana bisi Darmaji teu tanggung jawab. Nyai mah saha anu moal tanggung jawab? Akang pasti tanggung jawab. Darmaji langsung ngajawab dumata greug-greug ka nyi komoh. Sabab manehna oge bogoheun ka nyi komoh teh. Iraha atuh akang bade mihukum abdi. Nyi komoh nyusul caritaan Darmaji. Hayangeun boga kapastian. Kieu wae nyai. Ayeuna mah geura bebeja wae kadunungan awewe yen nyai rek mulang. Tah engke. Sanggeus saminggu nyai di lembur, akang bakal nyusul. Urang langsung ka KUA wae. Darmaji daria cumarita ka nyi komoh. Sabab tita dina oge nyi komoh teh rek dikawin ku manehna. Sabab nyi komoh teh geulis jeung pinter ngabagjakeun ka manehna. Teu kacatur kumaha urusanana jeung bojona Darmaji.
ngan 2 peti harita Nyi Komoh mulang ke lemburna. Mulangna diantarkeun ku mobilna Darmaji, disupiran ku supirna Darmaji. Atuh Darmaji mahanan duit anu kacida lobana. Cenah jang isukan modal di lembur. Darmaji rencana teh rek nyieun usaha di tempat Nyi Komoh. Jang bekal Nyi Komoh jeung anakna anu masih dina kandungan. Saminggu ti harita Darmaji nyubadan kana jangjina nyusul Nyi Komoh ka lemburna. Ari ka bojona mah bebejana teh rek ka Abah Kuncen cenah. Nyai akang deuk ka Abah Kuncen heula ngan meureun rada lami kana 3 poean lah. Kade wae di bumi da kanggo nu dadamel di dapur rumah cenah enjing oge bakal aya di canaka dieu. Darmaji pamit ke bojona anu cenah rek nepungan Abah Kuncen di tutugan Gunung Cermai. Geus ngabohong deui ieu Darmaji, aduh. Mohon mangga Kang. Da abdi mah moal ka mamana ieu paling ngalantung ka showroom tambah kesel. Nyi Onah teu boga curigana naon, disangka nama nya wae salakina teh rek ka Abah Kuncen. Da geus biasa 3 bulan sakali mah Darmaji teh sok nepungan Abah Kuncen. Jadi Nyi Onah teh percaya wae kana alasan Darmaji. Teu kacaturkeun kana urusan-urusanana Darmaji jeung Nyi Komoh samemeh prung jatuh kerami. Kacaritakeun geus beres we. Nyi Komoh geus resmi jadi bojo Darmaji anu kadua. Kalahian memeh Darmaji mulang, Nyi Komoh dibahanan duit jang modal usaha. Dititah dagang sembako. Waktu keur mulang, supirna Darmaji dipeupeujeuhan sangka naon anu dilakukeun ku Darmaji ulah nepi ka betus ka bojona. Kalayan supirna dibere uang tutup mulut anu lobana 3 bulanan gaji. Atuh supirna sanggupeun nyimpen eta rusiah cenah moal deuk diuca Aceh ka sasaha. Kadejang sing pageuh nyekel rusiah. Darmaji meupeujeuhan ka supirna sangka nyumputkeun segala kejadian anu dilakukeun ku Darmaji jeung Nyi Komoh. Tenang wae juragan, sim kuring bakal pageuh ngajaga rusiah. Tapi kade uang tutup mulutna ulah ngan ayeuna wungkul. Si supir teh nyanggupan, tapi bari siga anu rek ngamangpaatkeun kaayaan. Lah maneh mah ari taeun teh tenang we atuh, uing loba duit mah ka maneh oge moal poho pasti dibere. Darmaji asa kaingetan keur butuh jang wadal bet aya anu siga haripet ku teuteureuyeun. Nu kieu anu bakal bisa dipake sebak mah kitu cek pikir Darmaji. Asa manggih jawaban kana kabingungna salila ieu. Sadatang ka imahna kasampak bojona keur nyangheui wae dina kursi teras siga anu jauh paninengan. Barang katempun salakina datang buru-buru ngorejat muru Darmaji siga anu geus lawas teu tepung wae. Padahal ukur sababaraha poe Darmaji ninggalkeun Nyi Onah teh. Ning manilami Kang, Nyi Onah tumanya ka Darmaji sabab inditna leuwih ti 3 poe. Padahal biasana ari ka Abah Kuncen teh ukur sapoe sapeuting.
Abah kuncena nuju teu aya sauna kaondangan kawargina di Jawa Tengah. Jadi akang nungguan da bade uih apan urusan sareng Abah kuncen maka tidak pentingna. Darmaji ku benekas dina ngaruka ngareka carita painganting cekolot cenah anu nyandung mah sok loba bohong. Janten emut kana papatah kolot baheula cenah. Yeuh anaking mun hayang ripuh pek geura nyandung. Mun hayang sangsara kaloba anak. Mun hayang hirup teu puguh tangtung geura jadi pamong. Eta kekecapan kolot baheula ngandung sindang siloka kana kahirupan manusia. Mangga urang lajengkeun punten. Abdi teh aya picarieuseun Kang. Nyiona siga anu boga tepikeuneun anu kasida pentingna ngomongna manidaria. Aya naon Nyai? Darmaji hari weus-weus reuaseun bisi aya bancang pakeuh anu teu dipiharep ka bojona. Puguh Nyai teh tos 2 wengi ngimpen wae baju Nyai aya nu nganggo ku batur. Nyai sieun akang selingkuh. Horeng nyiona teh nepikeun impianana anu salila ieu matak ngaganggu kan hatena. Bet saumurna oge tara ngimpi kitu. Nah ayeuna bet noron unggal peuting ngimpi anu sarua. Lah Nyai mah sugan teh aya naon? Ngimpi mah kembangna sare cantang tu ngandung harti atawa siloka. Eta mah gumantung kana buah pikir urang samemeh sare. Darmaji ngabeberah ka bojona. Dasanyana ngimpi mah teu kudu sing jadi pikiran. Mata koe nimbulkeun gering pikir anu teu puguh asal usulna. Muhun sih ari kadinya nama mung eta wae mani noron sababaraha wengi. Sieun akang gaduh bojo deui Nyai mah nyiona siga anu terus rasa beteu pupuguh hatena sumeblak ku kahariwang. Tapi ti harita tug nepi ka Nyi komoh ngalahirkeun nyiona keukeuh teu apaleun lamun salakina teh kawin deui. Malah ayeuna mah bogeun budak awewe ti Nyi komoh. Bakuna mah Darmaji teh pan pagaweanana sok lumantung walape oge. Ti mimiti jadi jalma beunghar geus dipikanyaho ku nyiona yen Darmaji teh bogaeun duit ajaib anu lamun dibalanjakeun sok ngalobaan. Jadi lamun Darmaji kilir ka Nyi komoh tara jadi kacuriga ka nyiona. Disangkana mah kitu wae keur ngadon balanja. Cunduk waktu datang mangsa. Darmaji kudu geus mere diwadal ka Embah. Lamun teu kitu salah saurang kulawargana bakal aya nu dicokot ku Embah. Tah anu jadi calon wadal mangsa ayeuna teh nyaeta supirna. Ngamangpaatkeun anu haripet ku tuturieun. Segala pamenta supirna sok ditedunan wae. Ari panyangka si supir mah supaya manehna tutup mulut ceuk bahasa Indonesia nama. Hiji peuting mangsa kajanarinakeun supir Darmaji anu ngaran Sarbonang hari weus-weus. Sabab teu pupuguh loba dedengean bakuna mah sadaya rombongan kuda. Laju teu pati lila aya nu ngagegero ngaran manehna. Sarbonang supirna juragan Darmaji teu boga curigana naon. Langsung nyampeurkeun ka nu ngagegero. Kasampakan di hareupeun imahna geus loba kuda anu ditumpakan ku jalma-jalma anu siga jawara. Ayu urang miang Sarbonang tah kudana nu eta
salah seorang anu papakean siga Jawara teh cumarita ka Sarbonang. Atuh Sarbonang nurut wae kana eta parentah teh. Manehna langsung naik kuda. Saterusna ngebretek mangprung dina popoek peuting. Isukna Sarbonang kapanggih geus ngalungsar jadi babatang. Maot teu geuring heula. Kulawargana ting jarerit bakat ku teu nyangka geuning Sarbonang kapanggih geus maot. Padahal memeh sare oge masih ngobrol jeung indungna oge jeung bapana. Malahan ngadon adu gaple heula jeung babaturanana. Sabab Sarbonang teh masih bujangan, jadi sabatae najan uli nepi ka peuting oge. Atuh ku maotna Sarbonang anu dadak-dadakan jadi ibur salelembur ear sadesa. Majar Sarbonang maot aya nu ngahirian. Teu bogeun kacuriga ka aya anu nyulurkeun mah. Sabab dununganana anu katelah juragan Darmaji sakitu bagirna. Malahan harita oge biaya mulasara layon ditanggung jawab ku Darmaji. Atuh indung jeung bapana dibere duit anu loba majarkeun teh cenah pasangon Sarbonang. Nah aku naon atuh Sarbonang teh kapan kemari oge masih damel di Simkuring. Juragan Darmaji tumanya bangun siga anu milu tunggara ku maotna Sarbonang. Manehna cumarita bari ngusapan indungna Sarbonang. Atuh duka teuing juragan, da wengi oge masih main gapleh sareng babaturanana. Ari enjing-enjing tos ngababatang. Mana Sarbonang cumarita ka Darmaji teu boga kacurigana naon. Da kapan Darmaji teh sakitu bagirna milu mulasara mayit, milu kacah kicih nguruskeun sakumaha kuduna mulasara layon. Pon kitu deui biaya nguruskeun layon oge ditanggung jawab ku manehna. Titas kejadian Sarbonang maot keayaan Darmaji beuki beunghar wae. Hartabanana ngaleuyak. Boh anu mangrupakeun raja kaya oge anu mangrupakeun tempat usaha. Pon kitu deui duitna beuki loba. Atuh ngikomo teu kudu dibere wae duit da geus dimodalan ongkos sembako. Daganganana payu pangjugjugan tipe pada jalma urang lembur sabab di tokona segala aya. Nyikomoh anu baretona ukur badega ukur asisten rumah tangga ayeuna ngajanggelek jadi jalma beunghar. Keur mah nyikomoh teh disagedeungeun alus rupa katambah ku loba dunya. Aduh jalma-jalma nu tadina sok ngece sok ngahina kana kehidupan nyikomoh ngadadak dodongkoan ngahormat. Sabab nyikomoh mah sing geus jadi jalma beunghar oge budi parangina tetep akuan ka papada jalma. Pun para wargi rupina ceros nyambung anu judulna nyupang bagian ke-8 dicekapkeun mung dugi ka dieu. Urang teureun heula dihandelem sieum, urang tunda heula dihanjuang siang. Geusan sampeureun dina mangsa-mangsa nu baris kasorang. Bobor sapanon carang sapakan mugia para wargi agung cukup lumur jembar pangampura. Kesang hapunten kana sanis kanten kaluluputan kalelepatan Simkuring. Kalayan manawi urang dipareng umur anu panjang
enjing atanapi pageto tiasa tepang deui dina kalajengan ieu carios. Wilujeng kantun para wargi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.